kadang-kadang sok aya kasus kieu urang teh mang misalkan kondisina teh urang henteu nuju di lembur batur atau napi nuju musafir di leuweung atawa di lembur nu sanes non sanes mayoritas Islam gitu anu urang teu terang saumpamana ieu gitu urang teh mang ieu teh imsak acannya itu urang sahur teh gitu imsak teh acan gitu maka kumata maka upami terjadi kayaan sapertoskeun gitu maka eta teh direken kana waktos awal naon waktos awal teh pada dasarna ieu teh penting itu maka tiasa gitu misalkan hiji mangsa gitu urang teh teu apal waktu teh jam sabaraha dari hiji daerah anu terpencil gitu kabina-bina urang teh nyaring gitu urang teh niat teh bade sahur bari jeung mang gitu ieu teh buat tos adan buat acannya gitu pan dina kondisi urang teu terang lah maka eta teh urang tiasa tuang sanajan tiba-tiba urang teh tos beres ieu teh tos beres tuang teh meunang wartos eta teh jam 6:30 misalkeunna 6:30 pagi-pagi gitu sanajan kitu sabab naon al aslu baqa'u makan ala makana dina kaidah pikirna teh jadi sesuatu eta teh direkenkeun kana kondisi awalna da keur peuting eta teh direken peuting we gitu tangke bakal sabalik kenapa upami dina waktos buka ieu teh duh mang ieu teh natos magribna acannya tah lamun kondisi kitu dina waktos buka eta mah ulah cobi-cobi jadi satungtung teu acan aya kapastian adan ulah waka tuh mah nya satu acan urang meunang informasi nu pasti yen tos magrib ulah eta teh eta kumaha kaidah sarmiat Ustaz kumaha niat entah pan tadi jadi nerapkeun kaidah nu tadi direkenkeun kana kondisi pada dasarna tadi mah direken da wengi direken wengi gitu ayeuna direk tadi non siang direken siang wae gitu ya bau pamitos aya kepastian urang informasi nah urang teh ngopi mendak wartos atau napi tiba-tiba ka kuping adan atau kumaha lah gitu eta mah biasa mungkin terjadi di urang gitu Pak eta ari urang terang kana waktos buka ieu teh kan aya waktos anu naon terjadwal ari nu namina adan ieu kan adan mah sambutan tina pedah tos lebat waktos eta namanya adan jadi patokanna sanes dinu adan patokanna teh dina naon dina jadwal anu aya anu tertera gitu samikeun ku urang sareng ieu upami memang tos ngalangkungan eta urang tos yakin ieu teh jadwal terpercaya ieu urang ninggal kana jam di bumi urang ternyata parantos ngalangkungan ya tas sanajan teh acan aya nu adan nyari urang tos yakin mah ieu menuju aliran tah gitu